Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng abdi. Tepangkeun abdi adalah Banjero. Sareng ieu Abdi Bandunggul. Bandunggul geus beak berarti bana. Oke, para guys semuanya, para pemirsa semuanya, anu di mana we ayana. Anu pastina anu manco dina handphone masing-masing lalajo abi jeung begek. Nya perkenalkeun heula Abi Miun. Ayo apal nya ieu tah ieu perkenalkeun heula. Perkenalkan nama Abi Begek Saputra. Tah ini teh Begek Saputra anu secara tidak sengaja guys. Begek ini teh tadi namanya bukan Biasa kasih. Ieu teh asistena teh Fitri Tantia Dewi. Tanpa disadari si Begek ieu teh doa anu nyeros ieu basa mimiti basa kontennya lah encan heula. Saya biasa nanti konten biasa aya bukan terus hari itu nanti jual konten bencong. Pas pakai wignya. Pas pakai wig Disidik-sidik pada jadi ciga si Oji Saputra. Langsung lah didugulan, didangdanan. Bener mirip guys. Mirip Oji Saputra untuk dipicir sosial lah. tapi eta teh mana naonnya Kang Oji? Moal lah. Moalnya Insyaallah moal. amin atunya. Lain ciga anu keur galau di dinya ge geus seuri-seuri eta mah biasana mah sok barakatak. Heeh, ieu teh kitu we da biasa manusiawi meureun. Manusiawi. Nah, we oge boga lamun pakeun da mah boga problemnya awewe naon. Sieun teu boga perasaan cinta di dinya mah euy. Nya boga da urang ge normal atuh jelema. Sugan teh normal. Normal gelau atuh nya pengresa da normal sia teh. Gitu uing teh geus lila. Heeh nya hayang mengenal cinta uing oge edisinya kumaha cenah bejana hayang mengenal cinta deui ayeuna. Ai keur urang mah sih cinta mah kenal urang mah. Oh, Urang kabege ka teman-teman semua urang cinta. Geus kenalan tah jeung si cinta teh. Geus, eta urang lebak. Oh. Beh manaeun eta? Ulah. Disensor. Tah, jadi kumaha ieu bage teh kumaha kunaon? Uing deh, misalnya nama baheula teh pernah ABG dinya. Cinta gitulah. Geula di bage teh bujang atau parawan? Duda bodong. Oh, duda bodong cenah guys. Aduh. Nah, terus jadi maksudnya kumaha ieu teh bage teh rek nanyakeun naon teh tadi ngagugusur wae abi teh. Hayang nanyakeun di dieu ai kumaha permasalahan cinta teh, cinta teh kumaha da urang teh aya puber ka hiji, puber kadua, puber katilu pan meureunna. Eta mah puber di material ge aya. Fiber eta mah. Fiber. Jadi kumaha maksudna? Jadi bage teh penasaran apakah itu cinta gitu. Apakah itu teh cinta nu ngaranna cinta teh apakah gitu. Ai ceuk saya mah apakah itu cinta teh judul lagu, geng. Pan aya artina meureun. Heuh, judul lagu. Apakah itu cinta? Jadi pan aya nu ngaranna cinta mah bogoh teh ala musik bahasa Sunda mah nya bogoh. Tapi kadang sebagian orang aya anu benci karena cinta, aya nu resep karena cinta. Ya, bener teu aya dua hal gitu. Bener teu? Aya nu resep, aya nu benci. Dinya kasep kumaha tah? Aya cuk urang mah kieu, dari cinta mah anugerah. Bener teu? Anugerah di Nu Maha Kuasa. Jadi jangan menyalahkan cinta cuk urang. Karena cinta itu hadir ketika kita dilahirkan bersama milik rezeki dan teknik bagi lainnya. Bener tuh? Benar. Karena Allah nyiptakeun alam dunia ieu beserta isina. Nah, termasuk kurang jelema atau manusia beserta segalana. Teu nya maksud teh. Saya mah tidaklah namanya henteu lah gitunya. Henteu membenci cinta, naon kita dibenci pasti aya datang sendirinya. Nah, justru ieu keur datang sendirinya.
cinta. Heuh naon cinta teh da Oh, keur jadi. zaman ayeuna mah keur uing mah. Jadi bagek teh cinta teh datang dengan sendirinya. Heeh. Tak karena sekarang mah lagi sendirinya. Lagi sendirinya jauh Tapi datang. cintanya belum datang. Heeh. Tapi di nu hata aya kereteg. Dina hate punya rasa cinta. Heeh. Tah eta anu disebutna anugerah, cinta anugerah teh eta anu hadir dina jero hate tanpa kita sadari, tanpa kita undang, tanpa kita usir, si cinta itu datang. Si cinta teh orang mana nya? Orang Lebak. Orang Lebak aduh. Nah berarti makana kadang kebanyakan orang teh anu kieu teuing anjing aing mah Geus teu teu hayang. teu butuh Cinta-cintaan. cinta tai anjing. Cinta itu meureunna mencuk saya nu teu apal naon. Cinta teh aya dua bagian menurutnya. Coba meureun. Bisa lah akarna eta mah akarnya. Tapi meureunna pokona mah cinta teh anu bisa jadi akibat dan mengakibatkan. Bener tuh? Benar. Kahiji mun misal akibat, nah cinta disebut akibat. Akibatna kieu misal urang dedeukeut anjeun awewe, tah akibatna teh berarti cinta. Akibatna teh. Tapi lamun cinta mengakibatkan, tah kita terlalu mendalami cinta tanpa didasari ku iman, mengakibatkan naon nyeri hate, putus asa, aral subaha. Eta. Bener teu? Si subahanya. Ulahnya. Kurang mana gitu subaha? Ulah aya si Hidup subaha. bulan ku aing. Tah aral subaha sampaikeun ka terjadi. Dikela-kela dia juga tidur bulan. Geus. Sampaikeun ka terjadi kan aya nu bunuh diri. Ulah tuh. Anu Tapi kita stres. gitu. Guys, pokoknya mah lamun aya masalah ku cinta, ulah sampaikan kabunuh dirinya omat. Nah, kan aya nu sampaikeun ka stres. Gelo. Karena gara-gara naon? Karena gara-gara cinta. Makanya di dalam cinta itu kita harus punya dasar iman. Bener kan? Amin. Nya bener atuh bener. Bener cek Bener atuh bener pisan. Karena lawan di siningang dina akibat jeung akibatkeunana tah aya didasari ku iman mah urang teh boga batasan Boga batasan ya. bener. Tong bora anu bobogohan anu geus nikah oge misalkan cinta. tahunan boga cinta bisa kandas bisa eueuh eta cinta. Eueuh. Tapi kadang naha sok menyalahkan cinta. Sok mikir asup logika ke Aya. cek saya mah kieu teu kudu membenci cinta da cinta mah anugerah. Cuman balik deui kana diri urang. Apakah urang bisa malirena eta cinta teh atau teu bisa? Apakah si cinta teh dikedepankan atau anu egois anu dikedepankan? Bener teu? Bener atuh. Tah mun kahayang uing ieu banyak kan tadi nanyakeun, tapi kahayang ieu mah aya hate deui nya bieu nya ngobrol. Nu hate ngobrol. Geus lah, aya nu boga budak mah. Ulah cinta-cintaan. Cintana langsung limbahkeun ka budak. Bener teu? Tapi cek saya mah anu lebih bagusna itu mah kan sekedar hiasan dunia. Nya Hiasan. Kita lebih baik mencintai Rasul urang. Tumpahkanlah cinta urang ke Rasul urang. nomor hiji eta Nomor hiji. nomor hiji eta mah. Mencintai Allah dengan mencintai Rasul. Tah Nah, benar. kasih sayang. Benar, Nah, guys. kalau misalkan rumah tangga punya anak istri, nah itu kasih sayang. Benar kan? Kasih sayang. Kasih sayang kita tumpahkan. Tapi tidak bisa dipungkiri karena keegoisan dan ketamakan seorang manusia. Dan manusia mah mau luput dina rasa salah dan bersalah. Nya kan hidup mah cek orang Sunda mah cepot baheula ya. Ya kade hirup papasangan. Nah, Aya dua, pan papasangan teh aya dua. Put panon ge aya dua. Hirup. Lain hiji irungna mah, tapi kan liangna dua. nah, Aya langit, aya bumi. Cek kalau teh tahu nya benar. Manusia mah istilahnya kieu jadi manusia mah henteu aya nu sampurna. Bener teu? Bener atuh. Sapinter-pinterna jalma, sasampurna sajago-jagona jalma, samerasa sempurna jalma tetep moal aya sampurna. Sa benar-benarna jelema pasti aya salahna. Pasti aya salahna. Terus manehna teh dina kelebihan manehna pasti ada kekurangan. Tapi dina kekurangan manehna aya kelebihanana. Nah, eta nu dibeureunan anu ceuk abi anu bodoh lah nu teu nyaho naon anu disebutna manusia alias jalma.
mun di Sunda mah jalma. Nah ibaratna merenggeng jadi urang teh dina diciptakeun jadi jalma teh jadi geus siap sagalana. Nyalah Matak anu tepikeun ka bijilna cinta teh, bijilna nya anugerah teh, dina cinta teh disebutna cinta adalah anugerah teh. Jadi kieu eta mah Dow Sumba. heeh. Ya, si Kang lu bener ya. Bener. Bener sok. Lagu-lagu anu baheula anu mengandung sok kaalaman lah ku zaman. Punten Kang Dul. Kaalaman sok lagu-lagu nya Kang Dow Sumang. Ya, Lagu-lagu nu model lawas lah. lawas nah, bener. Jadi dina kata-katana teh mengandung makna gitu sampai jeung hatena sampai ka banyak lah kaalaman sampai ka ayeuna tuh. Pang-pangna kan nyeta kebaik ngomong dengan panseurna mah. Mun laguan teh kebanyakan tina cinta tah eta karena naon heuh cinta teh anugerah teh itu maksudnya teh kieu ai saya mah pan cinta naha gitu nya kadang-kadang teu budak pora teu kolot pas cinta kan eta teh padahal loba artina cinta teh loba lain dua kan kadang-kadang cuma loba artina cinta naon kan aya nu disalahgunakeun barudak ayeuna mah waduh neng abi jatuh cinta dia kumaha pisan kolot urang teh cinta atau nyaah ka budak teh pan kitu tah pan medano aya deui nu lain-lainna cinta teh anu leuwih pantes mah kan cinta teh kan nyiptakeun urang nah rasul urang ka para wali nya urang teh para penyebar agama Islam karena urang mah mayoritasna Islam. Matakan saya teh nanya ke Kagin ya kami Iwan. Cinta teh meni asal loba asal lieur gitu. Tapi cek abi mah ieu meureun ieu mah. Cek abi mah cinta teh rasa. Rasa tapi di dinya teh di balik rasa eta ada beberapa cabang anu tina hate urangna digunakeun keur naon. Kudu merenang kieu. Urang kudu bisa menyikapi eta nu ngaranna cinta eta nya. Makana di dinya urang kudu didasari ku iman heula. Memeh urang menghadirkan cinta pondasian heula ku iman urang. Jadi kan Allah teh nyiptakeun jalma teh jeung rezekina, jeung jodoh, pati, bagja, cilaka termasuk jeung cinta dan sajabana. Makana jelema teh emang jelema mah teh anu sampurna di mana-mananya, tapi Allah menciptakan kesempurnaan di jelema. Nah, karena hiji ieu makhluk anu paling sampurna di mata Allah ieu ti jelema. Nya atuh. Jin jeung setan mah masih kere aja. Tapi kesempurnaan eta tetap nu maha kawasa nu leuwih sampurna. Dinu sampurna ge aya lah salahna. Aya salahna. Makana beneran di dinya teh urang teh kudu bisa nyiptakeun, kudu bisa sampurna di jeroning sampurna. Ya, benar. Tapi 1000 hiji jeung berenang wallahu alam bisawab nya. Nya Da urang mah disebutna jelema teh banyak kekuranganana. Walaupun kita punya kelebihan tapi tetap masih boga kekurangan. Pasti peneta papasangan teh tadi nu jobrolkeunnya. Kadang orang teh merasa pintar, merasa bodoh, merasa naon lah. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Tah di dinya teh aya benang kurobah. Aya lanjutna, aya tuluyanana faqad jahilan nafsahu. Jadi intina teh kieu urang mah jalma ngerasa bodoh. Merasa bodoh atuh dan anu pinter mah angin Allah. Tah, bener teh. Bener. Kapintaran mah angin Allah nu kagem. Allah heeh. Bener teh. Bener. Ayeuna kieu logika jelema profesor atau naon lah, master naon. Ho pintar cek urang cek jelema. Kapintaran manehna aya ridho nanti Allah. Berarti nu pinter teh saha? Allah. Bener ya. Can ngadenge nya. Buat urang jumaahan atau anu dakwah. Da mamu ge nyebut ka Allah bodoh nya. Nah, Da teu meunang deh. nya bari jeung naon? Kita sebut temutan. Urang teh. Tah. Saking ku cintana Allah ka umatna, Rasulullah ka umatna. Heeh. Allah teh saking cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tah. Jadi sing saha jalma
anu selalu bersalawat ka Rasulullah pasti diselamatkan ku Allah. Amin amin. Bener kan? Benar. Karena naon Rasulullah kan kekasih Allah. Kekasih Allah Rasulullah. Rasulullah teh Kangjeng Nabi Muhammad teh kekasih Allah. Kata guys. Berarti tetap hadirna cinta teh di mana? Bener tuh? Pikir Matakan guys, kadenya kajami ulah salah-salah ting nyebut eta cinta tehnya. Tah ada ulah salah ting nyembah tehnya. ulah asal-asal. Ulah asal-asalannya. Hampura ya abi lain ngamamatahan deui nya. Mau tanong kahaya. Heeh, da ieu karek kaguar. Bener. Karek apal. Abi karek apal. Tah ina kieu Ieu produk kayaknya. Medan urang macan dimonetize. Ieu Samsu. Bintangna sebenarnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hitunganana 2 3 4. Sakitu we heula tina Samsu. Bege bisa taharti teh ieu Samsu. Nah nepikeun ka ayeuna Samsu, nepikeun ka awet. Ieu teh siloka alam dunya aya di dieu. Nya Naon cing sok? ieu mah uing mah da ieu mah karek penurut uing gitu nya. Tah nu ngaranna apa bintang we. Bintang. Geus di salapan da sebelum pawayangan oge. Ieu salapan mah geus di nanti dino ieu teh salapan we. Dino beungeut nah dino naon teh kan aya jumlahna. Bisa. Nah, ieu made 2, 3, 4 pan lamun dijumlah jadi sabaraha? Jadi salapan. Gitu tah. Amunna we ge dino wayan nya teh. Bener, tah aya Can bisa teh. Artin pohon deui lah kaditu nama da loba eta teh. Da aing ngaranna jelema mah da saukur cenah cek cenah. Cenah cek cenah. Cuman oge. Lamun sakirana asup kana logika hayu urang berbagi. Bener Hayu atuh bener. Lamun teu asup kana logika heunya meureun pikir heula sampai me diobrolkeun. Nah, Anu dari kitu bisi salah uing teh. Anu kaasup abi mah ieu teh alam dunya jeung para penyebar agama Islam. Ayeuna kieu salapan bintangnya. Salapan wali. Bener teh? Bener. Wali salapan. 2 3 4. Duana sebriji, 2 teh langit nandakeun langit jeung bumi. Beurang jeung peuting. Si nanti awewe jeung lalaki. Hirup pasangan tadi. Kenca jeung katuhu. Bener teh? Bener. Berarti silokana bener teh nyata kan? Nyata lah. Duana naon aya dina 2 rakaat subuh. Makana saha siksa jalma anu terus ngelakonan sholat subuh bakal menang dunia akhiratna. Bener teh? Nu tilu dina katiluna dina rakaat katilu salat maghrib. Lamun dina itu kan Sunda Sri lungguh dunya. Benar. Oh, bener teh? Benar ya. Kaharti lah. Enggak kaharti Pan asana banyolan kadang-kadang super silakan aya artina baru dakannya mah kemudian garpit misalkan aya pan artina anu opat mah geuning anu non teh nganu tina tatar Sunda keneh dina bahasa Sunda keneh opat teh opat kalima pancar eta anu kalimana anu geuning naon wae geuning urang mah da teu nyaho eta teh ge kadang-kadang apa ieu mah tadi mah Sri lungu dunya anu hiji teh naon jodoh pati bagja cilaka eta jodoh pati bagja cilaka bener teh bener eta aya rangkumanan di alam dunya aya lah bener teh bener lamun dihijikeun jadi sabiji jadi salapan tah artina naon cing naon heuh inget nyaho mana nanyakeun oge da kagok ieu mah nanyakeun salapan tina ieu angka salapan kelahiran urang ngabubrak ke alam dunya salapan sabaraha bulan jelema ngalahirkeun tergantung aya nu 8 bulan aya nu 10 bulan kebanyakan mah salapan kebanyakan salapan budak kadunya teh karena lamun anu 10 bulan 12 bulan 8 bulan 7 bulan itu mah berarti takdirna nya
Nah, tapi umumna merenang 8 bulan. Inung nganung urang teh 8 bulan. 8 bulan di lana eta mah geus lahar we lah. Silahkan. Berarti bener kan ya? Bener. Nyamuna ka dieu. Bener. Nah berarti abi ge apal teh ti heula cing sok cenah artikeun maneh. Eta Roko Samsu teh aya ngandung dina kehidupan alam dunia. Ah, jeung teh di mana ieu Roko Maroko we cik urang teh ya. Oh, bener. Pas di daderkeun teh eta teh sebenarnya panjang keneh ngaurang poho deui. Alah panjang pisan. Alah bener cik urang teh. Tah anu sampai jina hiji eta teh 2 samna suna teh naon eta teh sampai ka ngaberebet ieu teh sakit teh tah. Geus sidik aya artina meureun jero Aya teh. artina sampai ke tercengang guys abi ge sampai ka molohok. Eta teh abi sebagian hilap lah ieu. Nganu apa da ieu mah sok konten ngobrol curhatin si begeg. Da we oge sarua karek ningal karek kadenge deh. Lain maksudna mematahan nog kahayang. Nonton bae da sharing ieu mah. Ieu mah sharing. Jadi abi mah ngonten we lebih sia nu salah. Ya sok mangga komen salah, beurna abi nu salah. Ya lamun misalkan abi bener ya alhamdulillah. Abi mah walaupun bener abi teu merasa bener, tetap abi salah. Nya tuh. Da kebenaran mah hanya milik Allah. Nganging Gusti Allah. Bilih lepat-lepat carios, lepat-lepat kata, lepat-lepat dina tingkah laku sareng akhlak abdi nyugun hapunten ka sadayana. Dina bahasa bilih aya nu katoel kasinggung, katoel hapunten. Dugi ka dieu wae panginten. Nya da aya nu langkung terang lah. Aya nu langkung terang panginten. Tadi atas langit masih kena aya langitan. Ya, abdi mah masih kena tebih. Jauh keneh masih kena kutu ge ageng keneh kutu. Ya sekian heula panginten nugi ka dieu heula obrolan anu abdi duaan sareng Kang Begeg. Mugi katampi bermanfaat kanggo sadayana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cak Rampes.